Orang ke topik painten Siap. Kang Lori. Di episode Sakumaha pemunggaran tadi, ini kita painten. mau bahas apa, Kang? Orang ngebahas Gunung Padang painten. Gunung Padang. Gunung Padang. Arapal Gunung Padang tuh? Hah? Gunung di Padang. Lain sih di Baledo. Iya gerak. Terus nyeun emosi. Karena Padang ya. Bentar. Gunung Padang teh painten hiji gunung aya di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Rehna teh tepatna painten di Cianjur Kang Lori. Oke. Di Cianjur. Kumaha Kang informasina naon tiasa di? Painten informasinya si Gunung Padang ieu teh Kang Lori mangrupikeun situs nu paling ageng painten. Anu aya di Asia Tenggara, sanes Indonesia tapi Asia Tenggara. Oh, selain Bandung deui Jawa Barat. sanes Indonesia. Tenggara. Saya Asia Tenggara painten. Eta painten ya janten urang teh kedah no ya. Kedah bangga. Bener-bener. Mau di Banda situs Gunung Padang. Benar. Dan informasi nada itu nya ieu teh si Gunung Padang teh aya tinu ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Laut we teh tos jangkung. Jangkung. Jadi mun abi berdiri dirinya teh titeuleum. Komoy deui 885. Kalau saya dulu pengalaman ke sana teh memang itu seperti piramida pisan, Kang. Jadi tapi berundak kayak susunan-susunan batu. Nah, yang bikin anehnya lagi teh batu segitu. Jadi amun punten ya, amun nyebatkeun disamikeun sareng naon mah ciga es balok, Kang. Es balok nu kata-kata gitu. Paranjang teh. Eta disusun. Kan pertarusan teh saha nu bade nyusun eta da bareureut.